Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang di channel berkah segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideng atanapi jawara ti kuburan wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng ditepang dangukeun deui para pamirsa jeung hanca carita dina judul carita Jawara ti Kuburan karangan Kiriksa. Anu ayeuna maris di Bandungan bagian anu ke-68. Sakumaha anu kantos di Bandungan anu kantos di paluruh naskah ieu carita ku Mang Dedi dina bagian anu ke-67na. Pedaran Mang teh kapegat ku wanci kapegat ku mangsa dina mangsana alam ti beurang khususna kasar si Radia katu cincang harita teh keur ngarala nangka teh lo nya. Sadengkeun geus anggang jeung guruna nyata Mama Sutara katu malatih bodas teh anu nuju nyakseni tarungna Mama Sutara kalis Citrasena teh. Sadengkeun si Encang jeung si Radia mah masih kena anggang merting laleumpang. Kulantar lapar nahan nya menang kadaharan nyata buah nangka teh. Tah kumaha tuh para pamirsa? Lajenganana ieu carita nyalangkung paos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku carana. Kaayaan alam ti beurang di Pileuweungan. Mangsa alam harita teh beuki berang bae. Breh dua tantungan jam horeng si mana horeng si Encang jeung si Radia. Malah si Encang mah harita teh keur ngajingjing nangka sabelah. Malahan mapok si Encang harita. Sok nabok kabeh si Radia. Engke beuteung sia bitu sia pinuh ku nangka. Tuh tempo du aing. Noh, ini sadua-dua geus beak sapotong. Mau dibere sia malamun menta eueuh we. Ceuk si Encang bari cungkeun nangka terus ngaleos ngajauhan ka si Radia anu keur nyareuhak we ngadaharan nangka mah diliwat we wungkul. Nyeh si Radia seuri henteu ari ngomong mah. Sang diseubeuk barang dahar gegag si Radia atuh leumpang bangun anu berat nuturkeun ka baturna nyatana si Encang. Urulu atuh harita. Si Radia terab beurekeun meleding bau nangka. Bekelila duanana beuki jauh bae tina tangka nangka tadi. Duanana ayeuna mah teribut nyartakeun lapar. Naon sababna lansaran geus seueuh ngadahara nangka. Barang tepi ka ieu tempat tereg atuh si Encang eureun. Terus molohok weh ka hareup bangun kaget. Tarangna katara menikeun ka kerung-kerung atuh si Radia kageteun pok nanya bari jeung ngoyah. Kunaon sia teh Cang? Meureun nangka sia teh. Mata kula saraka hari barang hakan. Tah ieu buktina tuh. Beuteung meuni kemung kieu yo. Ceuk si Radia bari jeung kepruk-kepruk nepakan beuteung sorangan. Engke daog si Radia. Aing mah lain meureun nangka tuh deuleu sia di hareup aya nu ngagebur hurung. Jiga katumbiri rupana tuh. Waduh. Meni lucunya oi. Nah naon teh nya? Buah-buah jimat ngapung yo. Mana sia teh? Tuh. Ah sia masuk ngalinur. Ceuk si Radia bari jeung eulegegan. Panu neuteuk ka tempat anu ditunjuk ku si Encang. Deuleut sia piraku sia teu katempona man. Lolong sia mah deuleuan teh. Lain seuri mikir. Uluh
Nya nah menikah hurung ngumpul lir cahaya emas bermata wah milik gede yo lah urang tean Jucang bisi batur manten cek si Radia berjengrek lumpat tapi kawak pigelang leungeun si Radia ditewak ku si Incang mangkelanan sia sabar atuh sia ieu teh dileuweung apan ku maneh oge geus karasa dileuweung ieu mah loba nu aneh-aneh kamari oge urang teu pan hees di akar kiara nu tadina jiga imah teh nah nu mata sing hati-hati sia bisi nagara siluman ieu teh ulah slogoto hirup teh cek si Incang berjeng neuteuk kana cahaya anu ngumpul hurung aturan si Radia teh ngarandeg deui malahan mah mundur salengkah pok harita aduh benarnya euy rumah sa dewek teh asak teuing teu asak pikiran nah lain asak anu kitu mah goblok tapi sasar atah teteh ngaranna baragu ngomong teh kitu maksud dewek oge maksud mah nya hampura we salah seutik euy da eta masalah letah dari jina hate mah lain kitu asli sarua jeung ucapan maneh bieu tapi cik rek kumaha urang ayeuna sia teh kira ku ya rek ditinggalkeun onaman lebar meureun euy bisi jimat kadugalan apa lebar lamun teu dikapi milik urang mah yuk urang teh ngucam yuk heula sia heueuh hayuna mah hayu tapi udah slogoto sia bisi mandak celaka yuk lalaunan sedembangna jawabna si Incang berjeng terus ngalengkahkeun sukuna kalawan ati-ati dituturkeun ku si Radia ari nangka ketinggalan di jijingjing we ku si Incang duanana laleumpang ngadeukeutan cahaya anu ngumpul si Radia jeung si Incang kacida ngarasa kagetna lantaran geus manggih deui nu aneh-aneh duanana geus hayang geura nyaho kana eta cahaya naon anu sabenerna teu lila srog atuh harita duanana kalebah datangna cahaya tadi reg si Incang jeung Radia areureun terus sarateret nempuan kaayaan lebah dinya tapi nu aneh nu katempotengan ukur tatangkalan we jeung batu paling-paling aya bajing jeung manuk anu ting arat slog nadahan kai geuning eueuhna naon euy nah kamana cahaya nu tadi teh euy wah mata kaget jeung bingung yeuh walang siang cahaya siluman nya euy Cang ai ngatuh nah kamana nya da yakin lebah dieu tadi teh nah ayeuna buat jadi eueuh wah mata kaget ieu mah yeuh cek si Incang di barjeng tetap cungah cingeus wakieu nempoan kaayaan lebah dina malah tungtunoh nepikeun ka cangkeul leubeheung bakat ku hayoh bae rara teret lila kulila mage si Incang diuk kitu deui si Radia duanana darariuk dina akar kai pok si Radia harita alah katipu saurang teh Cang memang moal salah ye tangtu tadi teh cahaya siluman anu ngabibita ka urang sangkan datang ka ieu tempat lamun geus kieu cik kudu kumaha sia urang teh Cang awak capek duit teangan eueuh jeung deui cilaka euy mama guru moal kasusul ku urang jeung malah tibodas yo teng nya kumaha atuh da dewek oge bingung ari kieu mah sia teh ya hanas capek hanas jeung guru pandang ari anu susulna kada ka ngaleungit deui apan teu lucu teh urang jadi rugi ku 2 ke 3 untungna tengan ukur sarupa we asa kurang saimbang euy cek si Incang berjeun nunda nangka gigireunana pok si Radia harita naon untungna teh sia Cang da cek dewek mah rugi wungkul apaan untungna mah bisa kahakanang ngahakanangka beteng seubeuh beraku ku sia teu karasa onaman eta beuteung sagutu burayu teh nah naon eta teu sina coba apa nangka asak mun beak sapotong sia ih rawog sia mah barangakan teh moal aya keurang ngagehan batur lain sorry sia teh ya mikir bener euy nangka dewek mah ngeunah atuh da euy karasana amis jeung seungit di sarta matak seubuh kana beuteung cek si Radia bari jenepakan beuteungna gira duanana ting calengir seuri latwe poho kana pagawean mah ka guru geus ampir teh inget dina kayaan kitu pok di luhureun tangkal kai aya nu ngomong sorana teh laun ampir-ampiran teh kadenge tapi tetela pisan atra Kang Jang Kang Radia tulungan abdi Kang
Cek sora nu ti luhur kai nu tayalian iwati sora Banara. Anu tita tadi ngadedengekeun obrolan si Radia jeung si Encang. Barang Banara ngomong, "Cieup, duanana jerempe, rei bulu punduk si Radia harudang kabeh. Ting puring kak matakeun. Beungeut katara pias bakat uruwas jeung sieun." Ari si Encang awakna ngadeg-deg turun ngaleper. Untun rok tok jiga nu kabulusan. Duanana ngarasa reuwas nu teh papada. Pok si Radia ngaharewos menit hampir tekadenge ku si Encang. "Sang, aya nu ngomong lalaunan, buah-buah jurig euy. Kudu kumaha lamun geus kieu yo. Nyana arek tepung jeung jurig mah moal ka dieu dewek teh euy. Inget deui kanu geus kaliwat-liwat euy." Mana Radia? Dewek oge ngadenge anu ngomong teh euy. Malahan mah nyebut ngaran urang di ongkoh. Kudu kumahanya tangtu eta teh jurig, sabab jurig masuk nyaho kana ngaran batur. Urang lumpat teh yuk. Bisi dikerekep manten ku jurig. Nya tapi tur dewek leuleus yo. Awak ngadeg-deg. Padahal mah teu sieun dewek mah ngan teu wase hungkul. Cek si Encang bari jeung lapar nya si Radia harita. Jang nyebutkeun teh sieun sia mah. Sakitu awak ngagebrig teh sieun mah sieun we sia ulah sok loba balasan. Da moal nanaon dewek oge malahan manuhun we ari sadua borangan mah. Si Radia atuh nyerenge siri, tapi henteu nyari sabab kalakah merenyeng jiga rek lewe. Samemeh si Encang nempah di pok deui Banara ngomong sakali deui. "Kang Radia, Kang Encang, tulungan abdi kan." Cek Banara bari jeung neuteuk ka handap. Ambekanna nareng hapranjung. Banara geus teu sabar hayang geura turun ti dinya. Da pugu awakna karasa cangkeul. Teu kuat ari kudu terus-terusan kikituan mah. Kebeg-kebeg si Radia jeung si Encang tina renjang. Terus lireret pok harita si Radia. "Lompat Cang, ayo urang lompat." Cek si Radia bari jeung terus nantung. Burung bang lompat satarikna. Cek pangrasana kitu sote. Tapi ari kanyataanna mah sukuna teu karasa leuleus terus engklak-engklakan lebah dinya keneh. Jung si Encang oge nangtung jeleng luncat. Mendingan sajurela tapi gebrung si Encang labu. Terus kokosodan dina taneuh. Jiga anu terngojay we suku totojer. Kalawan ti karasa si Encang rorowesan jiga kuya kasaatan. Duanana maksudna mah harek kalabur. Tapi kalakah kitu we tin karoso dirinya keneh. Atuh puguh Banara teh menit teu kuat nahan pisirieun. Lantaran asa ngarasa lugina jeung lucu jeung resep ongkoh. "Nanaonan Kang Radia Kang Encang, cik atuh laki kituan atuh Kang angguran mah tulungan abdi kan. Kang tulungan." Cek Banara bari jeung neuteuk kanu kerting arengklak di handap. Barang ngadarenge anu seuri ret duanana atuh ngarelet kaluhur ameh bareng. Leng si Radia jeung si Encang pating haruleng. Lantaran kaget nempo ka Banara. Anu awakna harita teh diborogod kana dahan kai. Si Encang jeung Radia meh-mehan teu percaya kana tetempoan. Malahan mah terus tinggal risik jiga anu kakarahudang sare. Terus panon molohok deui ka Banara, tapi tetep tetempoanana mah jiga tadi. Duanana ngaharulang jiga nu keuna ku tenung. "Tulungan abdi Kang Radia, ulah ngaharulang kitu atuh." Cek Banara deh berjeng neuteuk perduaan. Dina kayaan kitu si Radia jeung si Encang mending ngarenjag bakat ku kaget. Jung si Encang nangtung kok harita. Eta teh yang Banara atawa jurig? "Abdi mah Banara Kang Encang sanes jurig. Enga tulungan abdi Kang. Abdi parantos kesel cicing di dieu." Jawabna Banara bari jeung ngagupayan ka si Encang. Dalengeng mah tadi talian anu diborogod kana dahan kai ngan dada we jeung puhu lengen.
ditambah deui ku Puhu Pingping. Ari Sincang mun dicolohok pok ngomong ka si Radia. Teh lamun salah dia itu teh jang banara. Tapi nabet aya ieu nya. Non sababna jeung kumaha di Borogodna di kusaha maksud di Borogodna teh wah. Mata kaget ieu mah euy. Heuh, bener eta teh jang banara Cang. Untung urang teh Cang yeuh geus bisa manggihan jang banara. Ulah kaget cek dewek oge Cang. Sabab apaan geus diterangkeun ku Malati Bodas oge. Yen jang banara teh aya nu nyulik, nu matak teu kudu heran. Jigana bae jang banara teh disiksa kudu jahat. Karunya teuing euy urang tulungan Cang burukeun. Nya bener euy. Ayo tuh naik ka tangkal. Jawab Sincang berjeng trek naik ka tangkal kayu. Rek nyampurkeun ka banara. Kitu deui Sincang. Manehna teu loba omong trek naik nuturkeun Sincang. Sakedeung oge duana geus cararicing dina dahan kayu. Yang hareupan banara, pok banara ngomong berjeng marah mai. Aturan Kang Radia Kang Cang. Hapunten abdi parantos ngaganggu ka akang duaan. Margi abdi priyogi ku pitulung. Cek banara bari ngajak sasalaman. Ya ku si Radia katu Sincang di tampanan. Aduh teh sangka. Akang madaek medu teuing teu boga sangkaan sacongo buuk oge. Yen ujang aya di dieu, nah kumaha milik mimitina atuh. Ngajang, akang oge kaget nu teh papadana nah ujang bet aya di dieu. Kamana mangkluk nu geus kumaha nyiksa ka ujang teh. Ceuk Sincang dulu nanya ka banara. Bari panon mah melong kana beungeut banara. Nyeh banara seuri bari pok harita. Haturan Kang, hatur nuhun. Usumbingna akan duaan ka dieu. Ieu teh kanggo abdi mah mangrupa hiji pitulung nu kalintang pisan gede hargana. Dongeng nama panjang Kang, engke we urang dongengkeun ku abdi nya. Aya mah punten we panglaankeun ieu tambang nu ngalian kana dada abdi. Terus abdi turunkeun ka handap sabab abdi nuju udur Kang. Teu kiatna naon. Ceuk banara harita bari jeung leuteuk ka si Radia katu Sincang. Kaayaanana memang matak pikarunyaeun. Beungeut banara jelas kata rapias. Hawatos teuing Ken ulah selempang jang. Sabab pangna akang bisa nepi ka dieu teh dina raraga milarian ujang. Jeung Neng Malati anu geus lila teu aya mulang. Malahan mah sareng mama guru. Ceuk si Radia ngomongkeun kalawan bener. Atuh puguh banara meuni bungaheun. Hatur nuhun Kang Radia. Nanging hakamana ari mama guru. Adu parantosono Kang hoyong tepang sareng anjeunna. Nu dumudak nu maling diri ujang. Sasarangna sareng Malati Bodas. Tapi keun kenya urang dongengkeun nya. Ayeuna mah ujang perlu salamat heula. Akang kudu mikiran carana nulungan ujang ye. Bangga Kang. Memang leres kitu. Cek banara bari ngareret ka handap. Jika nukeut naksir luhurna eta tangkal. Ari si Radia pok ngomong ka si Incang kelawan Daria. Cang, anu kedetangan ku urang teh geus aya hareupeun beungeut. Jadi yakin sajan pajauh jeung mama guru oge teh rugina sabab binangi jeung untung. Tapi urang kudu mikiran pagawean yo. Kumaha carana nurunkeun jang manara cik bantuan mikir atuh Cang. Nya. Ye, linyanya sok praktekeun. Teu kudu bingung atuh dia. Gunakeun tambang. Apaan mana oge boga tambang lien. Sok kaluarkeun atuh. Urang sambung-sambung we jeung nu dewek. Lamun kurang kene urang tumbuhan deui we jeung nu eta tah dipake ngaborogod jang banara. Sok kaluarkeun. Ulah bati ngomong ganeng. Sincang bari kusuwa ngaluarkeun tambang. Nu dibelitkeun dina cangkeng. Sabab sok sadia wae. Itu deui si Radia. Gancang atuh ngaluarkeun tambang. Sarta harta keneh disambungkeun jeung tambangna si Incang. Can geus beres terus diukur-ukur ka handap. Tetelah cukup malahan mah leuwih saeutik. Atuh pok si Radia harita. Sok jang, urang mitian eta tambang urang bukanya anu saterusna ujang rek dibawa turun ku akang. Mapai tambang nurutan lutung we lah, nu mapai areuy. Pasti beres mangga Kang. Aduh mangeringan we. Jawab banara bari jeung narik napas panjang. Tina awahing kurasa bunga. Sanggeus kitu medak karo we si Radia digawe. Mungkaan tambang anu ngaborogod awak banara. Ari si Incang teu cicingeun. Mahna masang tambang kana dahan pikeun mulur awak banara ka handap.
Sanggeus sagala kawilang terapi, Banara terus ditalian ku tambang sabisa-bisa, terus diulur ke handap dibarengan ku Seradia anu muntang natangkal kai. Sedangkan si Encang bantuannya kelan tambang di luhur. Sanggeus sawatara waktu, Banara salamat weh nepi ka handap. Malah si Encang oge geus turun bari jeung mawa tambang. Dek tiluanana dariuk dina luhureun akar kai. Pok Banara ngomong kada dia bari jeung ngareret ka si Encang. Hatur nuhun Kang. Abdi kalintang ngaraos bingahna tiasa salamat ku pitulung akang duaan. Abdi teh nyangka bakal patepung jeung akang duaan di dieu. Sakali dihatur nuhun Kang. Salangsuna Jang, akang oge ngarasa bunga. Sabab geus bisa nulungan ka Ujang jeung deui teu kudu dijieun perkara eta mah. Lantaran tulung cedulungan mah kewajiban sarerea. Boro-boro ningjing batur sapaguron. Dalah jeung anu teu wawo oge wajib nulungan mata. Ayeuna akang rek nanya ka nu sase yeuh, nu sababna Ujang bet bisa kieu. Saha manusana anu geus kumaha nyiksa ka Ujang? Kamana aya tabang keluk data? Sok dongengkeun bari jeung ngeureurkeun ka capek. Jeung Seradia bari jeung neuteub ka Banara. Malahan pok ditamahan ku si Encang. Manar Jang. Sok gera dongengkeun akang oge penasaran hayang nyaho kana lakon Ujang pangna. Ditolian nya tanggal kai da bejana mah rame cenah. Da geus ngadenge sawareh Tineng Malati tah ayeuna hayang ngadenge ti Ujang langsung. Mana Kang? Ngalakon abdi urang dongengkeun, tapi kulantaran waktuna kurang ngaluasa, urang dongengkeun garis badagona we nya. Cek Banara bari jeung barabat ngadongengkeun pangalaman. Ti mimiti liar ti kalapan nunggal. Tuk nepikeun ka harita kabeh nu kaalaman didongengkeun. Atuh puguh si Encang jeung Seradia menicruk cerak bari jeung gogonan. Ngarasa kataji jeung muji kana lakon Banara. Maranehna ngarasa reueus boga babaturan anu maju dina hal pangalamanan. Ngan memang mata ketir ari ngadenge kasangsaraanana mah. Komo ari nempo kaayaan Banara nu sakitu ripuhna mah. Akhirna pok Banara harita. Sakitu Kang. Pengalaman hirup abdi teh. Aduh, tetela lampar malam Ujang mah. Nuhun ari kitu mah Jang. Akang oge ngerasa bunga jeung reueus boga babaturan anu aya peningkatan dina pengalaman. Sabab tangtu Ujang teh bakal jadi pemimpin si 7 jago meureun ieu mah yeuh. Akang rek ngadukung sakuat tenaga Jang. Bener pisan Jang. Eta omongan si Radia akur jeung eusining hate kuring. Akang oge ngerasa bunga Jang. Mudah-mudahan Ujang teh bakal salamet sarta laksana jeung naon rupa sakabeh cita-cita Ujang. Cek si Encang beri unggut-unggutan. Dua nana oge ngerasa bunga ngadenge dongeng nak Banara teh. Sabab kaitung hiji kamajuan sok sanajan loba bahayana. Hatur nuhun Akang. Abdi nampi kana kasatiaan Akang duaan. Abdi moal hilap kana eta kasayan. Sanggem pariposna teh mah berat nuhun berat nanggung berat deui kanggo narimakeunana. Mudah-mudahan bae pangduan ti Akang duaan diijabah ku Allah Nu Maha Kawasa. Nanging abdi penasaran nah kumaha lalakon pangna Akang tiasa leuwih ka dieu. Cobi abdi pasihan terangkan. Sok dongengkeun kumaneh Cang. Dewek mah era ngomongkeunana ah. Kamu ari inget kana kejadian tadi mah waktu entlak-enklakan dina taneuh. Ih, asa era geusna euy. Cek si Radia bari jeung ngareret ka si Encang. Nu dititah ngadongengkeun pangalaman. Pok atuh si Encang harita. Hek lah. Keun urang dongengkeun kabeh keun ae lah. Urang sing sase we urang mah. Sabab anu tianganana geus kapanggih. Sok Bandungan Gerajang Banaranya ku Akang rek didongengkeun lakon nu sabenerna yo. Bangga Kang.
Sok atuh geura ngawitan, jawabna Banara bari jeung neuteub ka Sincang. Sanggeus kitu mah barabat Sincang teh ngadongengkeun sakabeh lalakon hirupna. Timiwiti kaluar ti pagoron nepikeun ka danget harita. Kabeh ditetek eueuh anu kaliwat. Malahan mah lalampahan waktu diudag ku diriwa oge didongengkeun. Ngomongna dibarengan ku Sumpaguyon atuh puguh we mata gumbira. Banara oge asa kahibur. Ayeuna mah hareug deui lantaran geus bisa dimungkulung jeung batur sapagurona. Asa kitu dongengna teh jang Banara. Cek si Encang mungkas omonganana. Oh gitu. Hatur nuhun atuh Kang. Tetela akan duaan teh katut mama guru tengah haja belarian di sim abdi. Lantaran ngerasa melang bisi abdi manggih bahaya. Tetela abdi teu diperhatuskeun pisan ku mama guru. Can bisa mulang tarima ka anjeunna. Guru kudu tanggung jawab kan. Nah, mata wajib. Wis dah teu kudu bapikiran jang eta mah. Cek si Radia bari jeung singkil tambang. Terus dijinding. Oh harita Kang Radia kek sabar heula sakedapnya pisan. Nahan. Tekiat leumpang Kang Radia. Ujung tebih dalah katna oge teu kuat. Moal aja kami urang di dieu we cara Kapak ya mata ya halanganana. Dona, urang kudu buru-buru ini tini hajang Banara teu hayang dahar kitu. Manuk recet di sarada patembalan jeung baturna mapaesan kaayaan alam di pagunungan Nagasukma. Breh aya hiji tangtungan aki-aki gawena teh ngenculan cileung we horeng si mana horeng kisaron teh manehna terus-terusan ngapruk ka kuliah eta pagunungan. Tisrikna unggah tempat didatangan, unggah rungkun disusul, unggah tangka malaka dipariksa. Berang puting tetep tebeak sumanget. Kisaron memang jelema anu kuat dina nyekal pamadegan. Tara babari penok pengharapan, kayakinan anu ngancep dina dadana kuat pisan. Buah malaka hideung teh yakin aya jeung pasti cenah beunang. Alah, setelah siarik dipanggil mah, nya kamarenya buah malaka hideung teh. Apan baheula mah loba. Tapi ngajan kudu dipapai kabeh sagunung ku aing moal burung dilaksanakeun. Anu penting mah si ujang ke Banara kudu kaumaran. Saca kudu cager deui. Oh iya eta barang kudu beunang ku aing. Si Saron kemenang gagal. Cek Saron bari jeung nepakan dadan. Loncatan yuhureun batu. Breng manuk anu kagebah meli rameng haliberan bari jeung di sarada. Isaron matana gular geler galak pisan lir mata kutu. Unggah tempat katempo kabeh ku Kisaron mah. Telina loncatan deui clek. Nincak hiji batu anu aya di puncak gunung Nagasukma. Burilah panon bodas anu Kisaron harita nyapukeun paneutupna ka sakuliah ta tempat. Kabeh eueuh anu lesot tina paneutupna Kisaron. Ari kalakuanana teu beda we jeung hiji kutuk anu keur ngintip laut. Sanggeus sadalila breh ku Kisaron katempo. Aya hiji tangkal malaka anu rada aneh. Sakabeh dahana jiga nyelu ka handap. Dauna carang sarta pernah ngajina batu gede deui. Ceuk saliwat mah asa mustahil. Sabab hiji tangkal nancep dina batu badag. Tapi memang kitu kenyataanana anu katempo ku Kisaron. Eta tangkal teh terus we ditutup meunikeun kai lapisan. Mata bodas Kisaron teh ngicep-ngicep. Beres. Apa lagi si aing mah ku aing.
Cek Kisaron. Sanggeusna dadali lagi gitu. Siap. Jurung atuh harita. Luluncatan menikeun kakesit bangun teu sabar. Hayang geret nepi cenah ka tangkal Malaka anu beda jeung batur. Delila geus clek tepi. Kisaron hincak batuna. Terus atuh tanggah nempuan buah Malaka. Dan sangge sadalila cakaka Kisaron seserian deui meniralanggakan. Keburung kakagih buang Malaka Hideung. Si Saron memang mau mundur lamun can menang. Ayeuna mah ai hasil. Cek Kisaron berjeng jelepung luncat di kaluhur. Clek. Dina dahan anu rada gede, raga manglit muka tuhu ngarawel buah Malaka hiji. Anu rupana hideung sakumaha anu kedetangan ku manehna. Gep dicekal terus dipetik. Tapi eta buah Malaka kacida pisan liatna cupatna teh. Teu beunang dipetik kitu bae. Leng Kisaron jadi ngahulang bakatku kaget. Lantaran eta buah Malaka hideung teh teu bisa dipetik gagangna alias cupatna siga dijieun tina kawat wajah. Bukan kurang ajar sia. Teka lawan kasih Saron. Dikira aing resion gitu. Dikira aing cowani gitu. Bila kadar buah Malaka ditiruk sakuai. Siap. Cek Kisaron berjengrahkeun sakabeh kakuatanna. Nah barang ceprek. Jegur di jumantara aya sora gelap mending ngageleger. Bumi alam hadadak ingeung yuk angin ngagelebung tarik pisan. Sorana munggah ngagur. Kisaron rada ngahulang oge sabab bareng jeung kitu beunangna buah Malaka hideung. Dak dumadakan alam jadi robah. Teu beda jeung keur hujan badal. Langit pangkeup di jumantara tong leting geleger sora guludu muni pasusul-susul. Kira mudah ajaib. Di ayah hiji ningukeun gelap jeung guludu. Saja di barengan ku gelebung nangin wah. Lamun dipetik dua sikir rek aya kajadian naon dia. Hek aing sia rek ngalah hiji deui. Aing hayang nyaho akibatnya. Yap. Cek Kisaron gap nyekal deui hiji. Sot. Ngerahkeun tenaga sekaligus. Cetek. Jegur deui di jumantara kadenge deui aya sora nu ngageleger mata ketir. Hiup disusul ku angin anu ngaguru handaruan. Da eta mah bumi alam ngareug beundeur jiga aya lini badal. Cakaka Kisaron Malaka seuri deui nandakeun anu suka ati sabab buntianganna geus hasil. Hasil ayeuna mah. Yang tu si ujang bandara pakacak. Sabab ngan buah Malaka hideung nu bakal bisa ngubaranana. Tapi dua mah bisi kemahi aing rek ngalah hiji deui. Lamun di alat tilu keayaan di dieu, hayaknya hok rek kumaha yo. Cek Kisaron beri karawak deui nyekal cupat buah Malaka hideung. Set. Ceprek. Gulap, jegur, bordar, guru meni ngaguru. Telilah hiup ke angin ngaguru. Mawa mega hiding anu kanlo. Rakatak alam jadi poek mongkreng buta rata. Menikeun kamparang jiga tipeting. Telilah ada para laki hujan meni ngagebret-gebretan disijikeun ti langit. Gerilap, kilat-kilat mulah poekna alam putih. Jelegur disusul ku sora gelap anu teureun-eureun. Kaayaan alam jadi mata keung jeung mata ketir. Kaayaan munggah ngaguru sora angin campur jeung sora hujan. Dibarung deui kuting gerilapna kilat-kilat disusul ku sora guludu. Wah, nah jadi kieu yo, nah naon sababna ieu buah Malaka hideung bet ngundang angin jeung hujan. Wah mata kaget pikeun aing. Mata heran jeung mata pikiran. Aing can ngarti kana ieu perkara. Tapi anu penting pikeun aing buah Malaka hideung pikeun ngubaran si ujang badara. Mangsa bodoh di dia rek kitu rek oge aing kudu buru-buru balik. Cek Kisaron ngomong sorana. Bari jeung rek luncat
tapi anak cilegur teh aya geuna nyemor kelabah dinya. Udah. Jait blug atuh harita. Kisaron ragrag kahandap mangkaning ninggang batu pisan, lamun lain kisaron matang ku awakna bakal ancur. Tapi kureat kisaron hudang deui berjeng ku kulutu sorangan. Buah malaka hideung nu cakal hampir lasot. Tapi untung paguhnya kalna tuluan paguh dikeupeuh. Bangsa ya. Naon saja sababna bisa kieu ha? Cek kisaron barjeng tatanggahan kana tangka malaka hideung. Barang bre, aduh, waktu cukup mangsanya kapan para pemirsa? Can ieu cerita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang Bandungan bagian anu kagenep 38. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana ujeng kangtung kasadeana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.